di mana-mana ge nu nyuguhan mah nu boga imah. Yuh tah, wina. Lumayan daripada lumayan mah. Ari maneh kunaon sih ditingali ti kajauhan teh asa jiga nu galau, urang teh jadi asa-asa rek curhat nage. Bararosen cicing di imah, rek lalajo TV na rusak. Jadi weh tinggal nonton si Andin yang si Badai. Hari weh meuli TV anyar gitu aja repot. Puguh weh da meuli kuruku, babari. Duitna ti mana? Jang resiko dapur kitu mah wae. Pan tadina urang mah urut artis, jadi sono hayang ngahaleung rek manggung eueuh nu nabe. Terus kumaha atuh? Hayang meuli anu paranti karaokean teh geuning anu ke Bluetooth teh anu disadana teh kieu the Bluetooth twice connected successfully. Atuh kari meuli we ka toko loba pabalata. Gitu aja kok repot. Digejul kadon malikeun urang ge hayang meuli ngan teu boga duit, bati hate we kumerot. Urang nurutan batur we yuk. Minjem duit ka Bang Emok atawa ka Bang Kuriling. Urang masieun nginjem kanu kitu mah teu meunang eueuh geuning hayo gujurut salelembur. Ulah ka Bang Emok atuh. Aya lalaki nu sok anu motor repo, cenah masok nginjemkeun duit. Urang cobaan yuk ka dinya. Hayu atuh, tapi sok ka dieuna poe Minggu. Mun teu salah mah ayeuna poe Senin. Urang pegat teh di dieu sugan ngaliwat. Atuh geus kuat hayang nyanyi. Abi buleud lepas ti anjeun. Nyenyak sekali tidur, wah. Paling nyaman tidur sekarang nih. Lagunya ganti dulu lah, ini terlalu romantis. Nah, ini lagu kebangsaan kita. Sih nu dek nginjemkeun duit teh widek beak sawadah eueuh jol wae sakedeung deui ge ngaliwat geura sok-sok we opi deui huina. Aduh sih eta asa mules ieu teh. Si nurus tunjung sia dibere ngopi kalah ngabekok. Dengan saha disuguhan hui jadi we bobos hampura teu kakemot. Di sana duit, di sini duit, di mana-mana ku dagang duit. La 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 loba duit, la 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 loba duit, loba duit, loba duit. Mantap, ya mah loba duit Tuh geuning udah sok nginjemkeun duit teh. Mana? Sok buru-buruan bisi ka. Mang. Naon ceu ka urang lain? Heuh, Mang, ka dieu heula. Geula. Ya, saya deh ini mah. Mang wes gak tukang peyem wae.
Goreng-goreng kieu ge atuh agan ka urang teh. Agan mah ngora geus we lah atuh jaa. Mah ece we lah, nu penting mah ece bahagia. Aya naon ieu teh? Pas direk pinjem duitnya. Sia nah can pupuk ge geus apal. Nya apal atuh da kaciri dina aurana ge aura banget susah jeung banget ripuh hugul ieu mah. Banget butuh duit. Ampun aja heureuy. Ulah dianggap heureuy. Heuh syukur we geus apal mah. Abi jeung si Sauda rek nginjem duit, jang modal da dagangan. Rek dagang naon heula atuh sing tuku. Meh urang reug-reug ngaluarkeun duitna. Dagang naon we atuh dagang sangu koneng, bala-bala, lotek, ari geus aya modalna mah gampangnya. Oh, heuh sok atuh aya jeung modal usaha kitu mah. 2 juta ge mahinya. Cukup lah sakitu ge. Mun teh cukup manginjem deui we ka jaa da ganteng. Dah, can puguh ge dibere geus hayang nginjem deui. Dasar ieu masih tarsih ya. Ngaran abi mah Esi, jaa lain tarsih we. Tapi naon syaratna rek nginjem teh make borah teu? Teu kudu eueuh syaratna. Nu penting mah mayar sing balik we. Da syaratna boga hutang mah kudu mayar. Ngan tah ieu teh. Lamun nginjem 2 juta, aya bungana 40%. Kan kudu balik eta teh dibayarna. Bae besi rek 4 kalieun, besi rek 5 kalieun. Saminggu sakali tapi eta teh. Nya, omat kudu sing balik. Hanas urang merek teh maneh teu balik mayarna. Teu kudu hadir tepat waktu bari ngariung geuning ja. Teu kudu. Jang naon hadir ge. Hanas di panghareupna tempo ditagih mayar pelengo siga nu cacingeun. Nyasok mana atuh duitna jaa geus teu kuat ieu hayang boga hutang. Heula atuh diuk heula, mun itu nawaran diuk siga katangkal wae ka aing teh. Heula urang hitung heula duitna. ATM. Aya. Cepetan. Nah, 2 jutanya. Yo. Mana abieun? Mana sabaraha? Heuh sarwakeun we 2 juta ewa. Dasar ieu. Hidup pelarat, kecebong anyut. Ayo 2 juta. Cukupnya. Ieu jaa. Segera ganti motor teh. Kudu zaman ayeuna Nmax, PCE, lain kuno kieu. Ieu mah geus meujeuhna di kamusieumkeun. Heueuh, teu kaur kudu nginjem. Engke mah aing sakalian rek meuli mobil ras. Ras ka anak, ras ka pamajikan. Tungtung nama teu tulus we darus ras. Geus ceuk urang rek ini heula, ieu teh loba keneh. Bayi non tagihaeuneun. Hayu Di sini duit, di sana duit, di mana-mana aku nginjemkeun duit. Di beungheureun ye geus cinak deui ka Paciteng. Mangga sing sarukses, sing lancar, bae sing sukses teh. Oke, siap. Oke. Let's go. Ayo sih urang ke Majalaya maneh meuli TV, urang meuli karaoke. Dasar ebel, ari jang mayarana kumaha tuh? Kumaha engke nu penting mah bisa nyanyi we.
lancar. Kan di dalam waktu sampai bagian sakit ya. Ente bi abi mana nyahungkul da nama bagian takaleren. Ayo bi ah. Katuna sok sing lancarnya usahana. Amin amin. Assalamualaikum. Ya, buka utang naon mana ke budak itu teh. Ah, si Cime ulah hayang nyaho wae. Tina tong udah minjem. Sini duit, di sana duit, di mana-mana aku nginjemkeun duit. La 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 la. Lumayan geuning aya saung. Sebenarnya bisa makan. Satu lagi sebenarnya mana capek geuning. Bisa anjir latihan. Halo, mantap. Sampai jelas. Ceempon 1,5 juta, Ceyani 1 juta, Cedede 500, Tuti 1 juta. Alah lumayan lo. Oh ge loba euy. Udah aya saung urang nyuhan heula ya istirahat lah. Ayo ah, apa? Kira ku aya lapar deui tadi geus kadar timbal. Mane mah ayo ah. Ayo ah. Kira kue si Kabang kadon sukses usaha di dieu. Aing pribumi keheulaan aing moal eleh kumaneh sia Sabang. Da aing ge bisa nginjemkeun duit mah. Punten tiasa ngiring nyuhan di dieu. Oh heuh sok jang da sarua urang ge keur ngiuhan. Teuing bogana ge saha ieu teh saung teh. Kelah. Nah geus ti marana eta marawa arit jeung karung geus ngalajukut. Sanes eta tos mantosan emak gacong di sawah Haji Amir. Oh nyanya usum panen pantesan. Kabeneran usum panen ayeuna mah sigana mucekil hasilna meureun nya. Aduh kateuing nu cekil nama nu boga sawahna we da abi mah ukur gacong. Kudu syukur maneh ge sakitu teh aya keneh gacongeun. Nah ieu budak kunaon nyekelan beuteung siga nu cacingeun we. Dang kunaon maneh nyeur beuteung? Rapab, muti, pulele. Yo maneh mah pojot kuraisin. Kira ku tadi geus dahar ayeuna lapar deui. Barunya teuing salah trimeureun budak teh. Ye aya roti sasa tadi hiji deui. Ngan ieu roti lain sembarangan roti ieu. Nah kumaha kitu ah? Yeuh dengekeun. Sing saha jalma nu ngadahar roti ieu, nu goreng patut bisa jadi kasep. Nu bodoh bisa jadi pinter. Nu balelol ge bisa jadi capetan tah ku ngadahar roti eta mah. Asli eta teh ah. Asli atuh urang mah teu bohong. Sok besi teu percaya mah cobaan tah. Ih, sok Kang. Dang kumaha ngeunah rotina eta? Ku aleti. Anjir, si Dadang bener we bisa bahasa Inggrisnya aneta roti. Nya cek aing ge naon? Sok dang beagakeun eta na rotina. Sugana engke atuh lancar bahasa Inggrisna. Ajang uing mana? Ala tu pama alami. Dang, dagoan ai mana kunaon jiga nu weureuh ku kitu. Aya mangkelup tapi kajarieuna ya. Aduh. Aing ge nu ngapoe ngaleg-leg roti. Anger we belagu teu pinter-pinter. Beunang ge dibobodo. Geus beurang aing geus cukup istirahat na ge ah.
geus meja aya nuluykeun lampah. Berarti ayeuna teh nagihna ka kaler. Kemon meja duit, duit. Duit kesini ka saku aing duit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Pereman dulu lah, pusing dengerin musik. Kita ngitung deh lah, duit bagi-bagi hari ini. Kiranya cukup lah ini buat 10 orang untuk hari ini. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup lah. Enak sekali usaha-usaha kayak gini. Tinggal bagi-bagi duit sama Ema, dapat untung 40-50%. Kalau enggak telat bayar, aku ambil tuh anak yang perawan itu. Serang sekali usahaku ini. Kira ini kita harus berangkat dulu nih, supaya gak kesiangan ke si Ema yang lagi butuh uang. Sayang, aku belum punya istri, bah. Alamak, pening sekali palaku ini. Berangkat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Haji ya tuh ngingetkan orang teman kecelakaan. Ya gitu. Buru-buru boga pemajikan ngeraya ngurus. Aduh, pidoana tuh Bu Haji, pidoana. Iya, amin didoakeun. Amin didoakeun. Mangga Bu Haji, terangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jempe, tersiba kali kena lihat dengan aku ya. Saha manusia tetesal nggak ngaliwat ka dieu ngomongna teh heuras-heuras we. Tara ditemalan ku mama sieun salah. Teuing mah saget teu ngarti dan nyabak boboganda teu heuras ting naon nu heurasna. Apel. Heeh, jiga nama jiga bohong maneh heuras. Lele apin mas, kata patah. Kalau kaperebut nu heuras. Sosok tulikeun gawena dah, sal. Pan kabereg. Aji web yang buru-buru gerayang cenah. Ulu teh, tele payaannya ape tah. Jiga nu nya wae jeung ape jiga nu boga kabogoh, boga teu kabogohna. Ulah waka bobogohan ketah dang. Gawewe heula sing bener. Turutan tuh Haji Uweb. Keur kasep teh bager, soleh, usahana sukses deui.
Mimiti aing geus dibanding-bandingkeun jeung hajub web teh sok Korea mah aing dek ulin sekalian lah. Da sia mah kitu, Faisal. Belikan pisan sia mah di omongananmu. Faisal. Ka mana maneh teh? Nya, da sipileug mah. Ai teu kepayaan sia mah lamun diomongan teh. Faisal. Da oan sia rek ka mana we. Ayo sia teh pan kaber gitu digawe lain rek ka mana bari oge. Nah, mana ngomong wae. Sabab aing teh boga bibir pernah kudu jempe. Butet, ala butet. Centet, ini abang datang. Jangan pura-pura nggak dengar kau. Iya kabang meni gogorokan da sakali ge kadenge kagukeun dicai. Kalau begitu, bayar dulu tunggakan kau. Mawa kamayan ayeuna kabang eueuh digaweuan minggu isuk we nya. Gimana kau ini? Minggu kemarin tunggak, sekarang mau tunggak lagi. Bisa bangkrut perusahaanku ini. Aduh. Sok atuh tambahan nganjukna deui kabang meh boga jang mayar. Alamak, gak salah dengar aku ini. Yang dulu aja gak benar, sekarang mau tambah lagi. Gimana kau Butet? Bae atuh kabang teu kabayaran mah da aya borahna. KKP tuh sumur. Aku butuh uang Centet, tidak perlu sumur. Ayah wae kau Centet. Gini aja Centet, carikan abang nasabah baru, tapi yang benar, biar lancar bayarnya. Ngerti kau Centet? Lamun menang buruhana naon kabang? Kalau dapat nasabah baru, hutang Cetet yang 2 minggu, ku anggap kau lunas. Les benus jajan seblak nanti di Cedeneng. Bener eta teh kabang, asik deal heula tuh. Kabang leungeun ujung mah di dieu. Heureuy wae. Deal Yang gak benar itu kau Cetet, bukan abang. Bikin pening gak bangga aja kau. Mana Cetet? Nah, Sok atuh dek ngomongkeun di Hidayah. Moal da nyaho aing pas jawaban sia mah toko kue hidayah teh. Kayak lama ieu ngait bohong urang atuh. Mata timbalik sia teh dorok ka kokolot teh sok diuk sia. Anggeus teu kagawena. Didulud. Kalau tadi kenangan sia dang sok diuk sia. Tuluy kan pigaweanana.